sing karunya tekan dagang pembeli oge diacak meuli henteu sok karunya nu boga toko teh saya eta mangan pulah pilih doang kamari kitu meuli aya meuli bulak-balik teu cocok warna balik deui ukuranna teu cocok tina L kana S tina S balik deui kana XL sok karunya tukang dagang teh stres da cuk tatanggahna mah loba duit pugu tukar-tuker aya da jelemana nyarane deket tihang. Permudah dalam urusan jual beli antara pedagang dan pembeli akan ada keberkahan di kedua belah pihak gitu. Di mana rek dagang teh wudu heula gitu. Atuh bati tepati gede pan bener amal dalam keadaan berwudu gitu. Nya wudu heula. Tingali ya ari kolot baheula dagang. Aya nu dagang kerupuk, aya nu dagang bala-bala, aya nu dagang naon di lemur raginang kutumayang kue ali jeung dapros jeung opak kagula-gula. Isuk-isuk teh diiderkeun ka ulen ka gonel-gonel, ka gorengan, oncom gorengan, bala-bala. Aya nu meuli tatanggana 10.000-eun. Cek nu dagang teh tah ieu emohna. Tak ieu langkungna niat